Teman-teman, ayo sini kumpul, filmnya udah mau mulai. Ayo kumpul. Tujukan heula marana gadis. Siapa? Selamat menyaksikan. Maya, masih mah hulu masalah ratu Maya Sama kecoa. kuda imas, geus gede kayak kutu teh loba wae. Eta kutu apa kecoa sih mah? Udah ani ya. Eta kutu mun geus arincuan kieu, emang kunaha kutu sia. Mira eta boga eta lan boga nini na eta mah segala incu abah kutu. Oh, eta rendogan geus arendogan di wae mas. Atundongan kayak mun ngeunah digoreng mana diceplok ku anjing siapa yang berekeun. Digoreng mah. Terus kieu mah aing ararampun boga anak teh. Aduh mending ditunda mas mah ada siaran-siaran teh mas petunda deh. Tong hees. Tunda mah tuh ada siaran teh ngeunahan ah. Nanti coba Eta imas, aku ini bisa gede non bo imas. Astagfirullahaladzim, mata mau orang nih. Ya, Pada orang teh si pitrahan main kamari amun bisa anak ge geus ah. segugeun wae di wae Anak ge amun. geus neng. Pengen udah berdosa deh. Ai sia, ngomong ke dosa. Mengaon dosa teh neng? Kamar teh mana orang pas aja si gadis teh mah. Eta dosa, emang kunaon neng eta barang mitina. Teh pan si gadis teh mah teh itu nempokeun kue nanti ngeun online. Mas sayang panon. Terus Mas ka masih rabut, mas saya masih bere hiji kan embung ya mas embut. Ngeunah cek iman. Teh mas teh rabut teh udah lupa. ih, eta mah sia tuh nu salah. Tapi na jangan salah ge tong ngarasa salah neng. Ulam, jangan aya nama ulam mah. Ngarasa salah eta mah. Atuh aya jelema salah ngaku salah mah tuh panjare pinuh mah ambung emang masih pinter aya nama. Pinter sih sia imas. Bola. Kagak sae eta teh neng. Teh mau urang sak tempo di eta teh. Tidak goeng. Bandung na ngagoeng neng. Urang kan sak ngilujeun si Encep masak nempo di eta teh dia nu kiki HP cenah dia. Online. Jadi urang nyaho mah teh seutik ka Oloh. kajenting imas be eta teh rada kurang hidungnya pas teh mah nyaho mah. Duh mata duh. Anjing luas. Aduh mah aduh. Do, Ipat, gini ieu teh kaolah keunang ka sapotong deui Ipat kuda. Ipat kuda. Gadis nyuci piring udah beres, nyuci udah beres. Terus masak air udah beres. Ada kang mana mah ayeuna geus beres? Ya gadis kan udah beres, ya main lah Neng, ngapain lagi? Ulin mulu apa gawean teh ah? Gadis mau ke rumah Encep ah? Kali-kali nah geus beres mah. Hees kedengan di imah tuh, emang teh capek. Jangan Nek, ntar gula Nek. Gula-gula. Bisa teh gadis mah gula-gula. Olah, coba numpon nenek. Mau dikugelis. Ini kan kemarin nih lebaran nih main ke pasar malam. Gadis beli sama ini sama si Imas. Oh, meniku pantes sih. Meniku pantes sakos Barbie. Emang iya nih. Ada panggil si Encepnya. Aneh nih, tahu sih nih. Gus taruh beli matunya. Ingat, ulah sore-sore teh balik nanya. Enggak nih, ini kan masih pagi, masa gadis pulang sore. Ya kan, kalau lapar siang juga gadis pulang. Nyawa sore kan gadis main geus ulin mah poho ka waktu. Balik maghrib, kadang kasih karak balik. Enggak nih. Geus 16 nya, ulin mah. Gadis takut nih.
Tuh gadis. Naon deh ieu? Duit teh ulin make duit. Ntar kalau Encep beli minuman, gadis pengen minum. Minta ka Encep. Kayak Imas. Gedeng. Ulin make duit. Ye. Nenek manya keur baheula ye. Ulin teh make duit. Ayeuna budak ayeuna mah segala make duit, ka mana make duit. Ntar kalau lapar gimana, Nek? Ya balik ka imah ngawadang. Ini kan beli bocis sebelah. Bocis asa ngalarti kos itu mah. Geus muleuneum. Nggak, tulah sore teh nya. Udah, Nek. Heeh. Salaman woi. Woi, salaman. Nenek kan Kebiasaan. dekat ke rumah Bibona. Encep. Dasar budak ayeuna. Kayak sana. Kayak tos maghrib. Aduh, siapa? Terus emas. Ayo main. Gadis, ulin lang kesiar. Ulin. Ima, pamali mapa turulin maulan tong ih. Naon sa gadis ka dieu? Tos sa gadis tong nyamper ulin anak aing. Ulin disencepe sia mah. Para sewa jeung anak aing mah. Iya maaf Maijot. Kemarin aku sama Imas bertengkar, tapi sekarang udah baikan ya Imas. Ayo Imas main. Entau neng. Limas Entau gadis, tong segala ulin di kadis sia nya. Ulah segala ulin ka anak aing. Imas mah bete mah kulin mah bete. Ini balik sia ka ditu, bebe jadi ka masia. Hi. Bete Sama mah. berarti sasa dua itu dah kieu mah. Kayak dia malah mau ulin si Imas teh ulah pas sewa sia. Si Imas kan boloon sama hidang. Atau gitu mah jadi sia nu boloon. Hi, dah sadak si Sati. Domelan lah batunya perulin tuh domelan ih. Emang malah sia nya. Ulah lah. Kan lu lebaran kena, lebaran. Aduh. Naon sih garanding banget di Mama Ijat. Hor. Oh, boga gandeng itu. Astagfirullahaladzim. Bagong kerhes itu gening. Kebakaran. Udang woi. Ah, sia. Penikmatan batur ah. Oh ya kiwari ngorok. Di wa kaya rana di luar oge. Mai bang ai, sungut ai di rumah ai ngorok naon emang. Udah ngelas ya, udah. Ya. Udah ulah so cantik, udah. Astagfirullahaladzim, cek nama iklan banget. Kaon sih na? Kieu, mun orok onam alus imut teh. Urang sia eta sungut. Naon sih ah? Saya ngadeng itu. Jam kerhes. Kes ngadenge naon? Tuh, di Mak Ijo tuh, tempo dengekeun. Kenal andeng tadi. Kunaon sih? Ini mau. Ini ku galak. Kunaon sih na? Ih, boga teh nyaho tuh kurang naon. Urusan batur ah. Ih, seru. Udang makan udah es wae tempo tuh. Ya Allah teh, tempo itu tuh. Bisa balik ah. Naon nyambur anak aing ge pas saya malu rumah. Terus balik sih ah. Nah balik. Naon di dieu? Ih, Panak banget nih, cek ama gelis banget modal nasi Sati. Tong ulin bajing si gadisnya neng nga. Ih, udah masuk batur atau Ya. Ngapain lu berdua-dua wae? Kalau main kudu limaan. Ku baru ngah. Kalau bawa duit naknya apa tas lebaran? Oh, duit nama. Ih, mata budak kutuan kene geus jebrok. Kan kutu-kutu aja dan kecoa. Ih, pandian lu teh buka anak teh. Kamari di pandian ku aing make eta, make non pa nu urut meruseuna di eta teh. Di eta teh maksudnya bubuk naon teh? Lebu. Paling di pandian make lebu eta menena kepengpeureum mana tuh paling dibawa ka dinya ka dokter kokom. Lu pepagas saha eta pake lebu keramas sih. Aya wae lu mah. Cenah be kutuan atuh. Ih, botakannya botakan. Rumah Imas tematun. Haki Imas. Haki banget. Banget sih ah. Kita oleh Imas. Ka mana eta? Kiih cenah ge.
Tagalaki, make naon ki na emang eta anak sia. Foto cak nggak bebas lancar na barang teh. Oi. Kor. Kutere. Enggak suli nangges. Nggak jadi nih. Enggak jadi. Suruh pulang sama Mama Ijot. Hah? Kita balik. Iya. Nah, naon nangis segala cerita balik. Tadi sebenarnya ke rumah Imas nih, nggak ke rumah Encep. Tadi cenah kayak masih encep, ayeuna kayak masih imas. Geus diajar ngabohong dewe ka kolot. Anu bener yang mana ya? Sama Encep mainnya apaan nih? Gadis jadi ke rumah Imas. Nyampe rumah Imas, gadis disuruh pulang sama Mama Ijot. Ngomong nonoe maneh nasi ijot, ngomong non deui, ngomong nonoe. Suruh pulang nih, marah-marah. Tuh. Kumaha sih gadis teh? Kan si bejaan meureun. Kan gadis sama Imas udah baikan nih. Heeh, jeung si Biwir geus baekan sia mah encan. Lu udah pelesirian kemana wae lebaran nah? Ih, Gua mah udah jauh, udah kemana boh diajakin anak gua jalan-jalan udah ke Ragunan, ke Ancol, kemana wae, lu kemana nepina? ternyata kemana-mana iya yang di imah wae ah. Siapa ku butuh tersep banget saulin teh. Ayo dia teh sok kan kasodong ke lu daripada teh kemana-mana pisan mah. Buah. Lu kunaon emang cemberut wae. Karena kan ti orangnya cemberut meureunna. Masa nyiram naon baheula? Tuh, ini teh nyaho. Itu meureun masalah aki-aki. Balur. Tukang balur. Masuk di nyatanya. Cek ini ge saya kitu mah kasep. Bisa mengarang apa? Oh, kunaon buruna sampeurkeun tanya keur kunaon? Aing nyamperkeun. Serius. Namna Kedeng. Lamun misalkan aing nyamperkeun, kenu aya aing dikoroyok ku nini. masalah naon saya dikoroyok? Lak aing keur ngambek meureunnan. Sorangan palampiasan nu aya aing mah. Iya lah. Sia dikoroyok sapam teh geus ngenta tambah deui. Hey, itu mah masih lalu. Ya kudu saburan. Gue besi kuna naon Heeh, nah. sampeurkeun tanya kunaon masalahna kayak cerita teh kasih hal. Aduh, loba bacot buruan. Oke. Seru kosna ieu. Diheula nya. Mau parang mah. Sagal mau parang-parang ngarit beureun ah. Buruan. Diheula nya. Heeh, kadek. Pisahkeun na. Heh, enggak gue batur keur hees ah. Lanjut ah. Hai, mangke orang jalan-jalan, orang nostalgia, barang si Sati, si Ira, orang jalan-jalan di mobil bos pakai haji resep pas lagi orang kemana-mana kukurlin teh, orang sengaja godo anak aki di jalan. Resep pas lagi jati, kos banget. Si Sati mambo ah. Met amit. Mau kenal lu bunga yang masih Sati biasa lagi lupain dengan si Sati kemana lagi berdua-dua wae lu teh apa kos leho nongtot duaan tasnya kemana lagi banget bisa dikitakeun ih sagala lambung-bungan hayu. Gandeng banget saya seni ah. Sama tanya ho berita yang itunya aktual. Aing kemarin. Nah, emang gunung batu. Aing bijing si Sati. Ih, anak ngeluarkeun jurus Rawarontek teh mana geuning gagah. Ang ditindihan. Ih, atuh aing arek ngalawan ge. Ari tindihan manehna mah aing teh bisa kukumaha seni. Aduh, begitu kan aing mun teu paeh. Ih, santet apanya? Lu mah ngimpi moran segala ribut-ribut guletan, segala rawa-rontek. Silawan aku imur rawa jejet nah. Awak aing jadi sabelah seni, aing ditumpakan si Sati. Jadi sabelah aing. Ih, Tumpakan-tumpakanku masih sih, Nah, ngasih biola apa? aing tadi smackdown, bolos bola, tes gitar. Aing di smackdown ku si Sati. Aing awak kos bagong. Aing ditumpakan. Emang lu lantaran patumpak-tumpak gitu, emang udah capek nyeri atus ya nah iya patumpak-tumpak Ya tuh anak aing digalakan. Ih, kan si gadis mah hidung meureun atuh anak aing digalakan. Baju goreng anak aing teh digalakan. Kumaha deui atunya. Heeh. Atau lu tebang lantaran udah kuliah 9.000 aja teh mah urusan budak dah udah mah biasa di mana-mana ke depan para wae. Dengekeun ku sia. Aing gitu kunaon naon? Iya, teman anak dia meureun. Si Sati nyerekan, lak-lak dasar sar. Pokoknya masih antong pipilin si Sati nya jeung aing wae nya. Ah gua mah penting nyawa mimitinya. Salam gadis. Balik bolon. Doraka lu teh. Ayo nggak usah ribut aja ini teh ih. Ya atas ijot. Lain di mana lain ini atuh Ustad. Siapa jiwa sugan tadi saya sesedihan we nek Agak sakit jiwa, puas.
Lo banting ubaran batur lu ada di gelo. Itu pas lauk non eta. Ya na. Gelo atas ikat. Si ikat kita ya. Ih, Masa kunahan seni aing seserian ulah cerik ulah. gelo sih mau batan we batur. Ah neng, Ya maksudnya enak orang ribut tuh tadi gak ada yang tadi tunggu tanya apa dengan dia eta neng masalah si gadis. si gadis. Biasa anak bolongan. Kunaon teh si gadis kunaon deh ha? Eta buat ngekaran anak emak. Ngakaran. Ucing bener ah. Gua dicakaran atuh meni daralang nu sinden. Lantaran naon gara-gara naon emang. Cenah mah cik si anak emak nu geulis mah nu doontom mah cenah. Lantaran kanan si Imas hayang ngasaan, ulaheun jadi direbut ku si Imas. Karena enak mana jelema bolonnya. Tuh emang boloon, geus boloon, degig deh nya. Hirup deui. Bener sih, bener. Eta tuh kan si gadis mah dilawan sarwana. Ya karena ge budak tuh mah wajarnya. Budak. Nih, wajarnya nih. Anaknya geus kolot. Wajarnya budak mah. Tahu diri budak teh nya. Saya nyawa sareng kalau tatu si ijo tuh. Wae eta mah sate. Tengah ka budak geus batur Ih. oncan. Ya, Ya, kolot mah. Ya kolot ya. Susul. Ribut. Sia menggodangan ulin we. Kolot ieu anu era mah kolot. Aing mah kamari bebelaan jeung sia segala ribut jeung si ijo tuh. Hah? Sia mah nyampur deui wae, ha? Saha yang ribut teh kalau sia jeung si itu jeung si ijo, ha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada naon sih meni kandenge ka ditu kunaon? Dia diuk lah. Kunaon sih mah? Diuk heula. Biasa ta. Kan kunaon dis? Gadis. Tahu, Nenek. Tahu. Bibi keur sare. Kadengan meureun nya. Olo, anu mun teu geulis deui geunangan. Untuk ceng-ceng Boro-boro make makeup aing reueus ka dieu beurna mah. Ada hujan banget aja. Make alis-alis aja kunaon emang? Poho. Ya, kieu ceritana nya. Ceritakan kumaha ya. Kamari materi ribut jeung si ijo tuh. Si dukun goblok. Ribut. Gara-gara anakna tah. Karol-karol ribut teh lebaran-lebaran kunaon emang? Kunaon? Pada butuh hadaharan tuh anak si ijot. Terus bungkus monyet. Tong dilawan sarwana atuh Iya, udah gede. mah. Tong dilawan sarwana mah ijo teh Degig. kitu. Bokir, ngalbok teu mikir. Disantet kumaha tah? Terus sih aing mah santet mah sen mah ka Allah. Lain ka jelema ieu nahaon. Ya wajar mah budak leutik mah ya. Karena budak leutik lah. Tapi emang gitu mah incuna si Sati mah. Incuna Nini Sati mah anaknya si Meli. Anak si Gandhi teh lah. Emang gitu mana mah. Eta teh. Heeh. Mana mah gitu, sok cantik jelema teh. Heeh, apalagi sok jedihan ka jelema anu degig, jelema anu goreng kos si Imas gitulah nya nu bieur gede gitu. Sok kan geuleuheun wae. Heeh, beneran. Ih, lu masuk nambah-nambah juat-juat teh masalah lain di itu mah diadu-adukeun wah karunya. Ini malah ngadu-ngadukeun iya, Mak. Serius ini mah demi Allah. Mana Emang oh gitu pada mana seni nama, kitu. Oko si sate keur ngor Tah, eta, bener, So cantik bener. teh atuh. Teh kemen kabogohan direbut mun ku maneh. Beneran. Keur Emang nopeng gitu, teh ya. Heuh. Ih, eta masih lagi lempang teh halang-halang itu cabur ka jamban jadi ke jeung sati. Riwa urang ngalungit. Beneran, Mak. Jaga kan beneran memang gitu. Ini Sakti mah, heeh. Setan gosok gigi. Ya dengekeun Erna ieu, dengekeun ya. Keluarga Nini Sati mah gitu. Kabeh tambah pokokna mah kabeh gitu. Amun misalkan kamari ribut teh emang pantes. Beneran. Labrak mah, labrak ka iman heueuh, beneran. Apa kamari geus jeung aing dalam. Dalam. Nasi ngaranna teh? Galak. Pasea di dieu. Emak ya teh. Smackdown. Emak ya. Aing ditumpakan ku kebuk aku mah teh Elena. Aing karage nek silat aing ditumpakan atuh Erna. Lamun si aya aing bantuan ku sianya. Mak ijot eleh. Yo. Dukun Aing eleh. pada nama era. Ya nek ngalawan teh sing paeh manehna. Paling di ilmu aing kalau tong dikalor kada sing paeh kada di penjara. Penjaga sekolah teh paeh di penjara kumaha anak Ya kamu aing. boga ilmu banget, kamu boga ilmu naon? Nyolok. Oh, Iya aing mah. masa eleh kudu Nini Sati geus kodomoyo. Sing paeh cek aing sing paeh nih. Aing di penjara. Heuh, aing jadi tengah lawan hajeun aing pura-pura el pada mah eleh beneran. Sama hidang ah. Sok aya we mate ah. Kayak mah labrak mah. Kan cai teh. Oh sama angkat aing mana kitu wani kasih ya. Kun nurut ka Erna mah ulah daek harga diri tapi mah harga diri. Kesel banget atuh anak boga anak digitukeun teh nya neng. Labrak geus mencegah Erna mah labrak ya beneran sumpah. Saya goreng sih neng.
emang goreng mah era mah teh laku emang goreng hidung deh. Isukan datang ke rumahnya. Mana? Koma di itu dikubur. Mah can kawin orang mah dikubur. Mau dikubur geus kolot dua-duana tah. Orang kene jalan-jalan kene. Udah ulang geus ulah diuruskeun deui geus. Minta hampura mendingan juga lu teh. Sakala hampura geus kalau barang harap deh hampura mah. Oh, nya. Harga diri inget harga diri. Bera duit gitunya. Ieu mah ai mah ejen botol dilawan sarwana. Manehna mah bikin dilawan. Ya mikir kitu manehna mah. Naon ge keluar engke. Sabar wae sabar. Yang penting urang geus ngomong kan ka Pak Ijot. Enggeus. Untuk gituan aing mah teu sabaran jelema nu komo nu incu aing di ieu mah. Incu aing di uek mah ku anakna, ku anak-anak kos gitu boloon. Ribut tambah boloon. Henteu aing teu makekeun sabar. Manehna ngambek ku aing dilawan, manehna ngalawan ku aing lawan deui. Kamari kok di Smackdown, dicekek ku aing ulang teu modar ka si Ijot. Eta mah. Yang geus saya nama nunggu semang geus, bajehna minta maaf atuh. Oh, bubuk enggeus, eta si gadis ulin deui, dicarekan deui. Gadis, iya. Ya, ayo Olin. Ayo Imas, Ayo. ayo kita main kemana? Aduh tuh ayo ke jalan yuk. Tapi orang tua kita gimana Imas? Pada bertengkar mulu. Kajian ini, kamu kajian ke pasar ya orang mau lah. Orang budak mau udah pase-pase ya. Biarin ya. Ayo orang udah dah. Ya udah kita mah baikan aja ya. Ini